Oke. Halo semuanya. Buat kalian yang mau pesan kristal dari Piani Cita, bisa ya chat ke nomor yang telah dicantumkan. Nah, kristal dari Piani Cita bukan sekedar kristal untuk aksesoris saja, namun ada manfaat lainnya seperti menaikkan inner beauty, karismatik, keberuntungan, dan cinta kasih. Jadi tunggu apa lagi? Segera di order. Aduh, dilatih nganggur ya kita nama ya. Kopi rokok kopi acan, pasti ting yang pegawaian ya. Ini yang pegawaian ke mana ya? Mungkin mandi lah dah, apa agak segeran. Dah, ya bangkel motor, euy. Nakeun pagawaian bukan aya pagawaian. Assalamualaikum, Mang, punten. Emang cendek naon? Nanyakeun pagawaian, Mang. Bukan aya gitu pagawaian ayeuna. Loba pagawaian mah. Alah tuh urang yang digawe na ieu. Emang daek borong. Iya tuh Mang, Mang butuh duit ieu, bukan duit ajan. Hayang duit mah ojek ka ditu. Ngajak di mana, Mang? Eta di Simon. Aduh emang di Kajeneun. Ajeun. Bener yo. Bener. Bener ya? Bener. Urang ngajak yo nya. Heeh. Nuhun ya, Mang. Nuhun mangga. Seger pan geus mandi mah. Tinggal mangkatan pagawaian. Tapi cek kolot amun rek dengan pagawaian kudu ikhtiar jeung maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan menang pagawaian. Butut banget nih sendal ya. Aduh, sendal aing geus butut kieu deui. Rek pecat kudu lewat imah batur ya mah ya. Kudu rezekina di kontrakan batur ya mah ya. Sebenarnya milikna Hirup teh kieuan we nya. Mending nyantai we heula. Maklum, anak sultan, kebon lega, embe loba, usaha euker. Mending bobo we heula. Aduh, baju aing sagali podolan manuk li aing kudu neangan baju hala ieu mah mangkat gawe. Piraku aing kudu taranjang kieu. Jangkung baju aing aing bikin baju atuh. Baju naon eta kemid? Baju naon ke? Baju aing di podolan manuk. Weh, buka baju ieu. Baju non wae jenting goreng ge benya aing mangkat gawe. Tataranjang kieu sia teh kumasi Kadang-kadang tangguan. Dikula. Non wae, anu goreng-goreng teuing. Era aing makena. Rete. Kada. Ayo ta. Aduh, aing hirup baru judul lagu meneueuh. Ieu pisan. Rete apa aing kayak Mas Jangkungnya neangan Mas Jangkung. Tong. Jagaan lah yang lainnya. Yo, nah ieu. Aing deh kayak Mas Jangkung. Oke? Tangguan heula. Oke, siap. Ya, baju, mah itu sia. Coba nempo aing. Ih baju apa popo butut amat sih merah aing minjem. Iya baju kerja mana yang susah keneh. Buset. Pakai sia, bising sek nularan jadi beungar cara aing. Terus pakai mah. RSB aing. Ku aing pake heula nya. Heeh. Tenang kan? Heeh. Ulah bebeja ka batur aing minjem baju ka sia. Heeh. Era harga diri aing. Sing getol kana usahana nya. Bae beungar cara aing. Kumaha Kung? Pas teh baju teh. Gak sih baju kerja mana yang susah keneh. Cocok lah jeung sia we lah. Wih.
Nangis Mahal ya kos baju mahal ya. Nangis tuh butuh baju kos itu. Bau. Nangis atuh. Nuhun ya. Ayo makan gawe heula. Merah aing minjem ya. Mamat mahon. Enggak tidak. Ganggu wis ya, balanjaan tuh. Si bonceng. Saha sia. Kelepak-kelepak wae, semitrahan aing. Kamari si Kel. Aing nek neangan si Ima si jangkung. Jangkung jam betul siam ya tanya hoi mana. Aing kamari kapangi di rawa. Nah, aing hayang uling ka imahna. Saya nu si jangkung. Baturan sia. Tuh ya, di itu tuh mehna tuh. Jangkung. Modar baturan sia mah. Itu tuh ngagoler modar. Ka budak boga masalah naon jeung si jangkung. Hah, ngan mangkat aing. Aing kagak ngamar gawe. Tolak di wae. Ampun. Iya, bos. Ah. Buset. Asana itu ke si jangkung. Hah. Budak teh di imah bang. Molor bae. Buset ini naon teh boncel. Nu siga topo molor bae. Atuh aing molor we ge anak sultan. Harta aing moal beak 12 tanjakan 17 turunan ge. Buset, baru bener. Lu nya anak sultan. Kopi atuh. Minta teh kopi. Tur ada mana? Teh jus bernuk tah. Buset, arah-arah di koro aing. Jus berenuk mah. Minta kopi naon. Kopi pahit. Kalau kopi di dia mending ge yuk. Mana? Itu kopi na yuk. Yuk. Aduh, mana ini ada panci ya. Ah, menang sendal ya, aya rezekina ya jeung suku aing mah ya. Kudu disortir heula ieu mah sendal aya. Sugana anu cocok ya jeung suku aing ya. Gimana ya sortilnya ya? Wah, itu sih kan aki-aki kamar itu. Kernaon ya? Ke, kernaon sih dinya ke? Naon dak? Aing keur nyortir sendal ieu. Wah, sieu mah lain keur nyortir sendal ieu mah rek maling. Wah, budak nu kamari lain. Kamari mah kosong gogorongan. Ayeuna nuduh-nuduh aing maling sendal. Paling kali pun pakai sendal ya. Boga sendal ku aing. Naon sia budak? Ampun. Padeun eta budak, malaka. Duh, manya. Tadi ngelamar gawe kayak tolak sih. Wah, terus ngomong tadi kita ngojek. Oh, orang jajal ngojek. Juga nae aya rezekina yang setoran motor. Bekas setoran motor aing. Oh, orang jajal. Wah, si motor ya. Makin pagawean ah. Bang, ayo pagawean ya bang. Arek naon sih ya? Ayo yang gawe yo. Kumaha ya? Ayo pagawean awo ajakeun urang. Serek ngan pagawean apa rek ajak kelut? Sok pagawean lah, ikut di sawah. Kelut aglom, kelut aduh. Jadi kumaha? Serius ya orangnya yang gawe. Gas, ayeuna siapa yang diterima gawe di dia. Yang sina benarnya, sina bersih. Nah, gitu atuh nuhun dia. Jadi orang ayeuna mulai gawe. Oh, ayeuna sih mulai gawe nya. Oh, benar bersihan itu nya. Oh, ya geus. Paling terima ayeuna sih nya. Ayeuna gawe. Oh, gawe. Oh. Oke, nuhun ya, nuhun ka cina urang ya. Ada orang kasuka jauh ya. Alhamdulillah nuhun ya, Bang. Nuhun banget. Alhamdulillah pagawean euy. Gawean. Nah, si Dok ngajakan neangan kopi malah dibawa ke kebon dangder. Ayo ngilu jeung aing sia. Coba ngomong sia. Helah, Saya ngopi teh sia, ngopi gratis jeung aing. Helah, yang penting gratis. Ini si lu aing we.
motor ge, nu penting mah halal. Aku sangat bahagia bekerja di rumah, asalkan dia tercinta mau denganku. Oh sayangku. Ieu budak teh gawe teh bener apa henteu nya? Waing ditinggalkeun ka jero deui. Wah, di waing tuh diilik heula ya keluar ya. Dapat kerjaan baru, ting 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 ting. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ai sia da agel kapan naon gawe teh bari jogedan wae. Menikmati mah gawe mah, abis teh karasa capek. Sepenting mah senang gawean beres bersih mah, senang wae. Kudu awas sama teh bersih nya. Ah bersih, tenang lah pokoknya mah. Hah, beres oge euy. Ini leuseum oge gawe nyetim teh. Beres, tinggal balik. Pak, balik Pak. Jangan si baju aing ah. Bercerita kangen ya, barang poe teh kapanggih. Kumaha sih, Sup? Gedeung. Ngagandeng ngomong teh. Aya budak tuh, sia. Aya sae tuh. Mana sih? Tuh, budak. Wah, budak budak lu kamarin alian aing. mana? Eta. Ah, biraku. Eta nu hiji. Oh, anu Cuma- kemarin alian sia. Ah, Nah, sia. sia. Kenaon sih dia? Aing jeung ngalamun wae ieu aing. Maulang wae si pengangguran. Pengangguran sia. Aing ah. Sia nu nalian aing di ditu kamari sia. Wani amat sia aing mah aing sieun ka sia. Sup, perangkap di gapayo. Woi, botron aing sia dinaonkon. Halah, Waduh. sia. Ai baturan sup. Sia dinaonkon botron aing ah. Naon sia? Udang ya udang. Mang aing Sup. sia. Digulung, Dinaonkon. digulung aing. Wah, sia. Anjir, aing nih tewat yuk. Si Boncel beunang ieu mah ya. Aduh gawat ieu mah aing kudu. Aing kabur apa nulungan si Boncel ya. Aduh. Tadi tulungan karunya baturan aing. Aduh. Ah. Tulungan ku aing ah. Oh, ayeun sia bilang baya. Padang baya sia. Awas sia dibales ku aing sia budak, awas sia. Jangkung. Oh, Mana? ngolong. Si Boncel di mana? Oh, Suarana doang ya. jangkung. Aduh, si jangkung kabur deh ah. Bukan. Tolong. Tolong Si anjing. naon di dinya? Nyemplung anjing ke nempos ya. Si nyemplung ku naon? Suka aing mah parit. Saya naik ke moal. Tolongan atuh, buru jero aing. Ayo tuh anjing karunya baturan aing goblok. Naik. Wah, Anjing ieu mah euy. Goblok, kudu dibalas ya. Mana budakna? langsung Urang balas balas. balas sup. Oke, siap. Duduk sana aing ragan. Coba. Tengok ke sini. Gimana rasanya sup? Rasanya Anda seperti Rasanya pacaran 2 tahun ditikahin sama orang anjing. Itu